Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Urang Bandung araraya urang Bandung. Urang Soreang, urang Ciwidey, urang Cigonewahnya, urang Banyaran, Baleena, Ciparah, Majalaya. Ancang ngek-ngek ancang ekek Nagreg, Garut, Tasik, haturan Sumedangnya alah teh hilap oge ya kang ka urang Sukabumi, Purwakarta, Cianjurna, Bekasi, Banten, Karawang, Tangerang, Jakarta teh nuhun Sukabumi alah Subang. Kanggo di luar negeri sadayana urang liat kumaha damang ye. Urang Jeddah Kang Rusdita sareng Kang Hasan. Oge kanggo ka Asep Kandung. Deka kantun ka urang Hong Kong, Cahyaning Tias. Alah Mama Andri oge di Dubai haturan kumaha ka sadayana nu maranca Malaysia nya Korea di India sok mah sim kuring sadayana. Pamugi sadayana sararehat lahir batina. Cuma ngatu kaparayun sadayana dera. Nu tiluan ngaliwat kahareupeun tangkal johar anu dipake panyumputan corelat padugala luncat ka tengah jalan saterusnya ngabedega ngahadang jajalaneun puguh tumerapna kanu tiluan lain di rewaseunana si pecut kontan nyungungung sedang si ruyuk ngagelik di luhur seot ejep binatang ketak dununganana matana gular gilar kapadugal. Hahaha. Monjong bajukeun satu hewan deuleuh. Oge nu segen monjong bibilun. Nu dipihara ku kaula mangan si Jaka Santang saurang heuh. Padugala nyorowok handaruan bari dimimitian ku ngahaha mata kesawan budak kuborang. Padugala geuning. Jaka Santang kaget oge ret ka anak buahna ngajeng-jreng luhureun ku jalan. Memang kaula dukala Sadang. Hayo, urang pagitunggalan teuing jeung kaula. Urang ijen Sadang. Tong sieun dikrepuk ya lantaran murid kaula moal ilbiung. Padugala nangtang bari ngajega pinuh sayaga. Jeung kami heula we atuh. Deuleu. Ulah waka jeung anak aing dugala. Mangna yeuh Medi nyereudeuh ka hareup jojol ngusial nafsuna barang mireungeuh lelewa padugala nu asa ieu aing naker. Ya halangan deureuh. Tapi lamun nyata si Jaka Santang geus teu sanggupeun ngalawan. Mukul Mang. Paling keun nyingkah ruyuk. Jaka Santang bari ngepeskeun si ruyuk tina tak-takna. Geus kitu masrog Jaka Santang ka hareup tandangna teu eleh geleng kudu jadi lawan. Bae duga sakarep Andi ka bakal diaden. Jaka Santang nyarita deui ditujukeun ka padugala. Bener gitu. Tah halus euy. Kitu mah lagi. Awas Sadang. Hiya. Padugala nu memang na embung kapiheulaan. Jojo nyewuk bae ngirimkeun panimpung.
Jaka Santang bari kacingkrat ngagunakeun gerakan kadal kagebah. Oroka ya Padugala katuturkeun bari terus nyewukeun peureuhna nu ngahiuk ngabangbaran. Jaka Santang rikat depok dina ulin pamonyet. Habak jurus Padugala teh dihakan ku dampal suku. Geus kitu mah corelat Jaka Santang ngajauh. Di dieu dulur kaistimewaanana gerakan Jaka Santang teh. Bari cengkat tina depokna tuur katuhuna langsung ditunjelekeun dipake ngabeset dada Padugala bari dibarengan ku gerakan leungeun kenca katuhuna ngirimkeun jurus-jurus paksi muih dina ulin maneh. Temis teuing tinggal jerot kana palipisan jeung kana careham kulitna. Kakarasa geprakan oge Padugala kapaksa kudu ngabebengkang. Sirana ngabeletuk satakerna mangka-mangka tangtunganana sakitu jangkung badag rubak dada sarta semu-semu andini teh. Pantes lamun karasa euleur teh teu beda ti aya lini luluwukan. Abet wa kami heulaan moe tarang atuh Dugala. Jaka Santang ngahaha mapana sedonja mondong agak gede aja dulu. Hiho. Padugala kitu teh bari ngagulinya hudang lain deui ngarasa wirangna. Kakara geus sageprakan bet ngadon ngadurah roh. Mereka hari teh langsung we teu mikir dina naon sabulut wae manehna nyarajang sakali ieu mah manehna ngarontok bade ngarojangkeun dua leungeun. Percis we saperti ngagunakeun gerakan macan ocon dina ulin pamacan. Ku kitu narikat Jaka Santang ngolebat ka gigir. Dina waktu badan Padugala malik bari tetep deuk ngaronjangkeun dua leungeunna. Jaka Santang ngagentak ngaragrageun badanna ngagunakeun gerakan hayam ngupuk bari dibarengan ku gorowokna nu matak ngeuneurkeun jajantung. Hakan kede hiya tuh. Peureub kenca Jaka Santang ngahanca kulit putih. Aduh. Padugala ngagerung bari ngaheunggeus harta panonna ti budaya buncelik ngarasa eungap nu lain di kieuna. Sabot kitu corelat Jaka Santang ngejat bari langsung nejehkeun dampal sukuna ngagunakeun gerakan walangsung sang. Mino kana beuteuk. Padugala hari teh ngaharekeng beda tinu keur ngaheujeun disusukan. Tapi teh daya tahan Padugala teh bener-bener matak seber anu nyang hareupan. Manehna boro-boro make ngajengkeung sakitu beuteungna dipino teh ieu mah kalaka nyuruntul ka hareup ngagunakeun gerakan gajah meta. Leungeun kencana nyolotros teh beda tinu tulale gajah. Sedengkeun peureub katuhuna geus manco gigireun dadana. Saya gapikeun ngabejadkeun dada lawan atawa pikeun ngabeletukeun sirahna menjadi lawan. Kajenting sanajan nempikeun ka beulah sarta busat blaset polo kaluar tina babatokna oge. Hal ieu teh tumurapna ka Jaka Santang mah daek teu daek kapaksa manehna ngaranjug. Sanu teu deuk ngarasa kaget atuh. Sakitu beuteungna bunang dihanca dua kali pisan teh. Padugala kalaka nyurudug bangun teu ngaluluh. Tapi Jaka Santang moal mikeun lamun dirina kudu nepikeun kabunangan mah. Ku kituna ngagentak manehna ngaragrageun di badanna. Sakali ieu mah manehna ngagunakeun gerakan heulang ngagarapra. Padugala ringeus yen nu jadi lawanna teh deuk ngagunakeun ulin handap saperti tadi. Ku kituna ngagentak manehna nu nyelekeun tuurna pikeun ngahanca sirah. Tapi Jaka Santang teu kapalingan gerak sakilat manehna ngaheatkeun leungeun katuhuna ngagunakeun teungeulan kedet. Tur Padugala teh geus teu bisa disalametkeun deui. Bareng jeung eta leungeun kenca Jaka Santang sakilat ngaronjang ka hareup ngagunakeun gerakan cakar heulang. Brat. Kulit beuteung Padugala teh beunang dijamret satakerna. Sanajan bener kulit beuteungna teh teu kajembol, tapi geus cukup pikeun Padugala mah nepikeun ka ngocak teu sirikna maratan meg. Waduh. Sorana nepikeun ka ngajeletit mata ketek kana liang ceuri. Tapi tetela Padugala teh memang mengarupakeun lawan tangguh atuh. Hiji lawan nu teguh tangguh punjul ing ngapapak harita keneh oge leungeun kencana mah ngaronjang ka hareup deuk nyerek punuk. Maksudna deuk terus ditarik ka hareup. Ari leungeun katuhuna geus ngabelesur pikeun ngabejadkeun sirah.
Ngan bahasan ajan bener posisi Jaka Santang masih kene ngayapak di handap. Tapi manehna geus hasil nyalametkeun badana tina gempuran nu jadi lawana. Ku jalan ngawalieurkeun sirahna ngabarengan ngagilirna badan kabelah katuhu sedangkan suku katuhu narikat dijengkatkeun anu saterusna ditempatkeun di satukangan suku kencan. Akan gede ya. Jaka Santang ngagorowok di ngabarengan gerakan dengan kencana. Duk! Bereupna teu salah di nganca iga burung bareng jeung eta het tengeulan kepang leungeun katuhuna dina gerakan baban pacing ngacedak kana bincurang padugal. Aduh, antuk nama padugal anu ngabogaan tangtungan badan teh beda tinu ngaligirikna gajah teh kapaksa kudu ngagerung. Atuh sahabat keur kitu cius Jaka Santang ngasupkeun jurus di paksi mui orok aya padugala tetep masih keneh cukup ngawasa dirina. Cilak manehna teu talangke ngarobah kuda-kudana nyerong bari ngadiuskeun gempuran dengan katuhuna. Tapi Jaka Santang ngagentak ngagunakeun gerakan panggal mui badana ngacorelat katukangeun padugala bari jurusna tetep ngajadikeun ancaman anu lain lalaworakeun. Orok kaya dulur padugala oge puguh lain mangrupa lawan nu babari katipu ata-ata. Nyaho yen lawan ngajorelat teh saat anu saterusna ngaleungit tina panenjona teh. Manehna ngagentak malik 80 derajat ngabarengan gerakan pureup katuna anu madius sajalan jeung gerakan awak. Anu akibatna pikeun nyaksieun mandulur teh kira-kira ngaranjugna. Leuwih-leuwih pikeun pihakna Jaka Santang lantaran harita teh boh peureupna Jaka Santang boh peureupna padugala. Datang meh bareng pisan ngahancana teh masing-masing sasaranan. Cuk cuk. Dua sorang jadi hiji mun padugalangan ukur ngagigeg dadana dihancak ku gerakan paksi mui. Tapi Jaka Santang badana nepikeun ka ngablesat ka tukang teu tahan ngarandapan gempuran lawan lukeunana kana sirahna pisan. Akhirna Jaka Santang ngagedebut sarta terus jungkel jumpalik aseupan menang sababaraha kali jungkelan mah. Geus kitu blak manehna nangkarak bari tina seungutna nyabrotkeun getih hirup anu ngabeulenggeuneur beureum. Nurutkeun panenjo lahiriahna mah Jaka Santang teh moal menyat deui dulur. Guru bukti anu sidik ngudag nyata anu natrat. Manehanana harita geus sakitu kaayaanana. Dibanting satakerna nepikeun ka jungkel jumpalik bari nyebrotkeun getih tina sungutna. Tapi nyatana mah Jaka Santang memang masih keneh hejo nyatana lalakon. Rembay carita cindekna mah manehna teh masih keneh dipanjangkeun umur kudu maha kawasa. Begitu teh mapati hirup manehanana teh lain ditangtukeun ku padugala anu harita jadi lawana. Malah dirina sorangan oge teh bisa nangtukeun kalawan pasti kudu kumaha carana pikeun ngukuhan nyawana. Paribasa umur ukur gagaduhan nyawa sakadar sasampayan hirup ngandar makrum ingkang. Kukituna sanajan sakumaha parnana musibah nu harita karandapan Jaka Santang tetela masih keneh tahan. Harita keneh oge manehna jelegedeg hudang deui. Sok sanajan tina sungutna masih keneh ngalai getih. Atuh medi katut sidik lain di ngalenyap nyeblakna barang mideungeuh kaayaan Jaka Santang nepikeun ka ngoleab teu beda ti kalakai ketebak angin teh. Anu sateras teh jungkel jumpalik bari nyebrotkeun getih hirup tina sungut. Duanana ngagentak ting jorelat muruk ka Jaka Santang anu harita geus ngajereg-jeg hudang deui. Atuh si Ruyuk mah geus teu kudu nunggu di parentah sewat bae manehna rajang ka padugala. Ya kitu deui si Pacut teu tinggalun ngajegug bari nyerenteng nu satuluyna ngaronjang kana beungeut padugala. Ngan bae sakali ieu padugala kasida cingeusna. Ngagentak manehna nyambut pedog sarta langsung disabetkeun ka si Ruyut bari rikat ngajorelat luncat nyingkahan panerajang si Pecut. Ngabarengan gerakna dampal suku nu ngahancak ka kemplong anu teu merapna ka si Pecut nepikeun ka ngagebut satakerna bari ngaguiknahan ka nyeri. Dulu barani sedengkeun si Ruyuk kapaksa kudu ngajaul ka luhur teu bisa kalaksanakeun hayang ngagapruk kana hulu teh. Lantaran henteu kitu badan manehna pasti amuradul disabet ku bedogna padugala. Awas nyingkah sidik. Pecut. Nyingkah Pecut. Ruyuk. Lain pelawanan sia eta mah. Deuleu.
Sidik harita teh nyelang ngagorowok geus kitu mah heg manehna malik ka Jaka Santang kerawak kana pepeteuyanna bari pokna. Datang. Teu naon? Ya datang aduh Gusti bisa kieu na ya. Keur atuh komang lah kitu mah. Nyantai. Ya, aduh. Teu naon sakieu mah. Jamak lah. Jaka Santang humarurung ku siwal manehna ngaluarkeun wawaluna dipake nyusutan getih nu masih keneh ngalai ngabaseuhan gadona. Gue tuh merapna ka Padugala bikin ngamolotot hookeun. Ngabarengan riukna beungeut anu ngandung kakaget teu sangka anu jadi lawanna make bisa ngajereg jeung udang deui bari kawas nu aya keneh hojan. Ku kitu napok bae manehna harita bari dibarung ku ngagakak. Naon sadang. Sor atuh maju deui si lain bisi hayang ngasaan kumaha rasana ari nang karak baeud deh. Aduh sombong teuing si lain Padugala. Awas ya aing masih kena wani dulu. Jaka Santang bari harita teh ngajalegedeg melongka Padugala. Komang ojang lah. Tuh manu kieu mah ya. Keun. Mun lah Mang Medi mah saos ku abi urang sangarepan. Gua tuh ku kumaha pami? Ku abi lah. Sidik oge rikat ngajorelat ka hareupeun Padugala. Daun ceuling ngadadak karasa panas liris sebit barang ngadenge popokan Padugala nu sakitu garihana ngahina teh mani bebeakan naker ngahangu nyawa batur. Deuk nyaon koroyokan hage pikeun si Jugala mah moal mundur najan hajiku haram ngejahat najan satunyang beas. Tapi tanya heula si Jaka Santang bisi ngarasa penasaran keneh. Kajaba lamun manehanna geus teu sanggupkeun hade kudu sejen. Padugala na malang deui bari nyakakak. Nah aja nyarita kitu teh seolah-olah pikeun nyurut hatena Jaka Santang supaya maju deui ngarasa kurang senang lamun tacan ngajolor teh. Oge kawasna ayeuna mah moal sakumaha hese na gerak-gerakgeunana da puguh geus kanyahoan kitu bu geuting. Keun mundur heula Mang Medi. Sidik sabias orang sangarepan ya. Jaka Santang bari ngatayap ka hareup Padugala. Dah bener kitu mah lalaki euy sadang. Padugala nyorowok barang geus tetel Jaka Santang dek maju deui teh. Perlu ngalobakeun cai Padugala. Sor kumaha di kain ieu. Lain Andika anu nya teh tapi kaula Sandang. Lantaran Andika nu kudu mayar hutang ulut bieu 3 loncong lain. Padugala patalakuna ngoanaker. Tapi kapan Andika teh lain butuh ku nyawa kaula. Mana cek kaula oge sor deuk kumaha karep Andika ayeuna. Oh kitu. Nama kajuhung ieu mun Andika ayeuna ngalakonan kudu diruru mah. Teh naon Gala? Memang paling-paling oge kaula teh ditumpahkeun kana pasaran palingnya. Hade atuh Sandang awas ya. Hiya. Padugala nyorowok bari nyebrutkeun pereupna. Bari hate mah lain diujubna yen lawanna teh pasti moal ngayakeun hojah naon-naon. Digempur dadana piraku terebah satatang tu moal bisa menyat deui. Tapi kanyataanana angkeuhan Padugala teh nyalahan ka bina-bina atuh dulu. Jaka Santang ngagentak jingkrak sarta barit diteruskeun ku ngolebatkeun badanna ka gigireun Padugala anu teu belah kenca. Lantaran sakirat tu manehna katiten Padugala ngahambatkeun leungeun kencana. Cedak. Tenggelan kepang leungeun kenca Jaka Santang ngahanca tulang pipi Padugala. Anu belah katuhu bareng jeung eta gilek Jaka Santang nyerong ngenca ngabarengan hiukna tenggelan kepang leungeun katuhuna. Duh, aduh. Disirikna harita teh ngahanca kana punduke Padugala pikeun teu burung nggerung bari badana dek tikusruk. Hea tenggelan leungeun katuhu Jaka Santang dek mindo. Lantaran harita teh pundukna geus katempo bari dibarengan ku gerakan leungeun kenca dek ngahanca iga burung. Orokaya Padugala ngagentak ngajengkatkeun suku kencana bareng jeung balikna badan ka belah kenca. Duh, digelang leungeun katuhuna Jaka Santang teh dihanca ku takisan leungeun kencana. Deus, sodokan leungeun kenca Jaka Santang dipeupeuh ku tenggelan kepang. Atuh leungeun katuhuna. Duh,
siku kenca Padugala nu tadi muntas dipake nakis teh saterusna ngageduk nyatok kado bareng jeung eta srog Padugala majukeun suku kenca ngabarengan gerakan dengan gaduh teu salah deh cuk perut buleut anu gedena teu beda ti jeruk bali teh ngajebrod kana dada Jakasanta. Aduh Jakasanta ayeuna mah nu ngagerung bari badanna ngadayag-dagdeg ti jengkang sabot keur kitu hiuk perut kenca Padugala nyusul tepus. Tapi Jakasanta masih kene bisa ngawasa dirina. Ngagentak manehna ngararageun badan ngagunakeun gerakan hayam ngupuk. Curelat kagigireun bari ngagunakeun gerakan babad pacing kana bincurang. Jaya Padugala ngagero bari badanna ngarampeol. Tak bisa tekah pola manehna ngemageuhan kuda-kudana ulah nempikeun ka pajengjar. Sabot keur kitu Jakasanta ngagentak ngajorat ngejat bari jeung nejehkeun dampal suku kencana dina gerakan walang sungsang. Anu tuh merapna ka Padugala kapaksa we manehna kudu ngagebru lantaran bincurangna deui anu beunang dihancat dipino ku dampal suku. Hebat gerakan sedang Padugala ngebrekeun Bang Mujina. Tapi ulah waga gede habis ya. Kalau kumaha ge anjing kamu bisa lepasnya dampal dengan kaula ya. Padugala bari nguniang hudang teh. Jakasanta teh nembal napasa tembong ngahegak nenen kemis. Memang karasa beratna nyang hareupan Padugala teh lain wegah ku wasena atawa ku tingkat pangabisana nganu jadi seungah teh daya tahana sarta tanagana anu kacida bedana. Tapi sanajan kitu ari teh kadang mah geus buleud manehna moal gampang boboleh satungtung kuat keneh ngalawan mah. Mikir kadinya manehna teh ngadago heula gerakan lawan. Sakirat manehna nyamperkeun jurusna dina gerakan lanak nobros gunung warahantin jadi bapak. Bener karang kene dong. Padugala ngagakak tapi saeutik oge manehna teh ngejat. Manehna ukur ngageser nyerong lobah kuda-kuda sedengkeun dua leungeunna geus diangkat pikeun mapag panarajang lawang. Anu maksudna leungeun Jakasanta teh deuk ditewak anu saterusna deuk digebot cina pejet atawana sirah gepengna lir pepetek digepengkeun ku manehna. Tapi Jakasanta oge cukup surti. Samemena Padugala ngagerakeun dua leungeunna. Leungeun Jakasanta geus ngaleungit manten tina sasaran. Corelat Jakasanta luncat ka gigireun Padugala bari ngepretkeun dampal leungeunna. Ngagunakeun gerakan heula ngabinti anu teu salah deui ngagapot kana beungeun. Gua anjing ya. Aduh. Padugala nyarekan bari ngagentak manehna nuturkeun posisi lawan. Tapi gerakan Jakasanta leuwih cepet ngadiusna. Anu pureup kencana. Akan gede. Cuak. Cukang irungna beunang pisan. Waduh. Padugala bari sirada ngalengak. Susul ku peureub katuhu ngahanca dago. Pino gede. Padugala ngagerung deui. Lambat nangker bari badanna ngajarig jeung ka tukang. Tapi lain oge Padugala nu geus kacelut jago kahot lamun kudu ragrag ka karaku sakitu mah. Sarta dina waktu Jakasanta ngaheatkeun di jurus lanak nobros gunungna, Padugala nu memang harita geus bisa ngawasan deui dirina. Tapi manehna terus roroesan saperti nu deuk labuh. Sok padahal ieu teh ngan saukur mangrupa gerak tipu malulu. Ku kituna Jakasanta nyuruncul deuk ka hancakana sasaran. Sakilatna kerjeungeun Jakasanta geus bisa ditewak. Anu saterusna dicentok ka gigireunana. Bareng jeung eta nyolontonna badan Jakasanta, leungeun kenca Padugala sakilat ngaheat ka luhur. Geus kitu nyerepet ka harap sarta teu salah deui ngagejret kana punuh. Cek aduh. Jakasanta ngagerung bari badanna ti kusrung. Geus kitu mah teu antap parah deui. Karawak bae punuk Jakasanta dicarak. Sirahna dipabeg. Buleungeun kencana gebru Jakasanta nyungkruk deui. Karawak punukan dicarak di sarta langsung diangkat ka luhur. Heg badana diubengkeun sababaraha puteran. Geus kitu mah pelesat bae dibalangkeun. Gebut ragragna nangguban. Dudur barani sarta sakali ieu mah Jakasanta teu usik deui. Manehna terus ngajehjer kapaean. Jang satang. Medi. Harita teh langsung ngoceak bari ngagentak muru atuh sidik marikat ngablesat ka hareupeun Padugala. Sarta teu antap para dengan sabut bae ngadiuskeun peureupna. Manggelanan da geus gini kan dikate deuk miceun nyawa. Padugala bali ngagentak nakiskeun leungeunna. Cuk. Dua kekuatan leungeun diadu tetela dina soal tanaga mah Padugala teh lain hampas-hampas.
daya tawa sidik nepikeun ka ngajerejeg ka tukang. Sedengkeun Padugala mah teu kieu-kieu acan. Manehna tetep nambleg dina tempat. Alah, mantong ngalobakeun ucap Dugala. Sang haleupan ieu kaula gagantina. Sidik bari ngahiukeun deui peureupna. Abong kena bebenyit adi kalakuan teh tarajeng pikiran. Padugala bari ngagentak ngagilir nyerong lobah kuda-kuda. Hiuk leungeun katuhuna dek nungkup pigelang ngabarengan gerakan leungeun kencana dek nyodok kana iga burung. Tapi sidik harita ngalalap ke ngareuneup dina gerakan monyet ngemil ngabarengan ditarikna di leungeun katuhuna. Serog sidik ngasupkeun suku kenca ngagunakeun jalan jero. Sorokan Padugala dipeupuh ku teugelan leungeun katuhu. Corelat leungeun kenca sidik dina gerakan saladina trok tek nyamber iga burung. Tapi Padugala rikat luncat ka belah katuhu bari ngejehkeun dampal suku kencana dek ngahakan ke kemplong. Oro kaya dulur gerakan sidik kacida cepetna ngagentak manehna ngagilir ngenca kira-kira 45 derajat. Ngabarengan ngajengkatna suku kenca nu saterusna ditempatkeun di satukangeun suku katuhuna. Sedengkeun gerakan leungeun katuhuna ngaheat sajalan jeung gerakan badana anya fuguh ari lol dampal suku Padugala nyampek ari deus dihakan ku tenggelan kedek leungeun katuhu. Bareng jeung eta serog suku kenca sidik asup ngagunakeun jalan jero. Sedengkeun gerakan caladina trok nu tadi kungsi gagal ayeuna mah mapelesat deui sarta teu salah deui ngagabres kana kemplong Padugala anu belah ti keja. Aduh. Padugala nemikeun ngangoceak bari suku kencana nu tadi dikadet teh ngajengkeng. Atuh teu antapora dicedak bae manehna dihanca ku teungeulan kepang. Galeong. Kebut bae Padugala nu saking jangkung badagna teh nepikeun ka nangkuban. Saterusna ngagerung teu beda ti sorang muning anu dipencit. Ayo, iki Padugala moal nyani ka make kudu nampuh aku bepenyit heuh. Sidik ngagorobok ngarasa gemes tuh ngadenge pok-pokanana Padugala tadi ngareken pisan ka bebenyit cenah. Memang ayeuna kuyang dulu. Padugala harita bari ngajurung kunung puguh ngarasa ripuh manggeus lain caturkeunana. Keur mah ti beubeuh catakerna ditambah ku kemplong asa tobros coba babajeg mah karasana asa pegat dikedet 2 kali kitu teh atuh kurang-kurang anu wedalna mah matak ngaplek nya atuh tapi nya eta puguh oge Padugala mah lain mangrupa lawang sagawaya sigana teh keler-keler harita oge ari celegedeg ari sebut bae Padugala ngasupkeun jurus mande katilu bari dituturkeun ku leungeun kenca nu maksudna dek ngagunakeun teungeulan sra kana puhu ceulik. Tapi sidik kalawan tenang pisan rikat ngolebat ningkahan panarajangna sarta dina dekna malasna rajang manehanana ngagunakeun jurus-jurus Tanjung Pura anu dikombinasikeun jeung gerakan Paksimui anu sumberna tina Cimande kene. Anu tumrapna ka Padugala teu budu rada riweuh oge lantaran gerakanana sasat ngarodon. Dulur barani waktu sidik ngalegot ka gigir miceun teungeulan sra nu deuk ngahanca dadana. Oge samemena sidik bisa malesna rajang Padugala geus nyambek manten nyuruduk dina gerakan Gajah Meta. Jelas leungeun kencana deuk ngababukeun sirah. Sedengkeun pereup katuhuna deuk ngabejadkeun kana dada. Atuh angkeuhanana Padugala di mana lawan geus namru lantaran benang digebot ku leungeun kenca anu diibaratkeun tulale gajah. Geus moal minge deui lawanna teh deuk terus diluluh supaya ulah bisa menyat deui. Tapi sidik teu gugup sumawona make jeung ngarasa rentag mah. Kalawan sakilat naker manehna ngajolelat ka gigir waktu Padugala malik nuturkeun bari tetep dina gerakan Gajah Meta teh sidik mah rikat ngareundeuk ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Padugala haripeut asa dibere sasaran empuk hipu teu antapora di leungeun kencana dihembatkeun ka handap pikeun ngabencarkeun sirah. Tapi sakilat sidik nakiskeun leungeun katuhuna ngabarengan gerakan caladina noktrok deuk nyamber beuheung. Padugala nu memang geus cukup nganyahoankeun kumaha kahebatan gerakan lawan nu diwangun nyata ku luarang leungeunna. Kapaksa manehna ngagagalkeun gerakanana. Anu saterusna manehna ngarampot bari ngagilirkeun badanna. Geus kitu mah hiuk teungeulan sra deuk ngahanca di punuk. Kalau kaya sidik rikat dina malina deui teu antapora di hiuk
Jurus kahiji Tanjung Pura teh deuk ngadagor carehan. Tapi Padugala rikat ngagilir nyerong. Bari ngaronjangkeun leungeun anu maksudna deuk nyerek pigulang. Orok kaya sidik kacida awasna mun beunang teh tangtu nasib manehna moal teu saperti Jaka Santang. Ku kituna ngagentak manehna narik deui leungeunna bari ngagilirkeun badana ka belah katuhu ngabarengan ngangsrona suku katuhu ka tukang. Cuk! Leungeun Padugala nu deuk ngaronjang teh diancakut deungelan kepang leungeun kenca. Hiuk peureub kenca Padugala deuk mapeg cukang irung. Tapi sidik ngagentat ngaheatkeun leungeun katuhuna nu dibarengan ku ngangsrona suku katuhu ngagunakeun jalan jero. Cuk! Gerakan leungeun kenca Padugala digagalkeun bareng jeung eta tuur sidik sakila kitu nyelekeun. Cuk! Peset beteung tapi teh daya tahan Padugala teh estuning mata kaget jeung tinimang geblag mah manehna kalaka ngaronjangkeun dua leungeunna deuk ngarawu punuk. Puguh we tumurapna ka sidik lain di ngaranjugna. Kitu ngagentak manehna ngaragrageun badanna ngagunakeun gerakan canggih nggalaprak. Jos! Babajegna Padugala teh dihancak ku gerakan babad alas. Kanjing ya. Padugala ngagero bari ngajarete ka tukang. Hiuk! Panajongna nyampeuk deuk ngabentur sirah. Tapi sidik ngagentak mapak ku deungelan kepang. Cuk! Ngahancang memucanganana. Cerete Padugala teh saperti tadi. Sawat kitu jorelat sidik ngejat ngajuaul ka tukang. Sedengkeun Padugala nu memang masih keneh tahan ngagentak manehna nyebut dina gerakan Gajah Mata. Sidik atuh diikat ngolebat bari ngajongkeun dapal sukuna dina gerakan sapu jagat. Lumayan nepi ka ngagebletukna ngahakan bincurang sarta gerakan Gajah Mata teh kapaksa kudu nganggo. Sabot keur kitu ngakilek sidik malik bari langsung ngadiuskeun jurus orai totog. Padugala likat ngagerakeun leungeun kencana deuk dipake newak pigulang. Orok kaya dulur Barani dina waktu ngan sakieu pisan peureub sidik ngaleungit tina panenjona. Bareng jeung eta sidik ngasupkeun suku kencana ngabarengan gerakan leungeun kencana anu diibaratkeun buntut orai teh. Heak cepet bae keuna teu salah dikeuna kana pipina. Padugala. Waduh, segal gobo sia. Wajok sia wae. Padugala lain di amarahna. Lantaran tita tadi keneh oge manehna terus-terusan kabeunangan. Ku kituna rikat manehna ngaronjangkeun leungeunna keukeuh hayang bisa nyerek. Dalamun seug beunang teh moal asa-asa deui deuk digebot. Tapi da puguh sidik oge geus seurti deui. Mun seug ditewak teh moal teu ribu dina tanaga mah yakin manehna moal napi ibaratkeun cingir nandingan indung leungeun. Nya moal bisa atuh. Dulur Barani ku kitu manehna rikat ngolebat bari ngasupkeun tajong sapu jagat anu harita teh deuk ngahancap pigulang. Puguh we tumurapna ka Padugala maneh halipeutna keur atuh saolah-olah dianteuran. Ngagentak manehna ngarobakeun gerakan leungeunna sarta ngan kerawak bae tanpa suku sidik teh beunang ditewak. Tapi samemena Padugala ge bisa narik, sidik mengagendak nganggo rimpal. Malik nangkuban sarta langsung ngaragrageun badana sarta bari jeung nyelekeun dua leungeunna kana dana. Bareng jeung eta hiuk cedak. Tanpa suku nu sabelah deui dina gerakan teh kuda beger teh teu salah deui ngahancak kana gado. Nu pikeun Padugala mah kapaksa manehna ngalesotkeun di ceklanana. Sidengkeun sidik ngagentak ngajorelat ka gigir. Dulur Barani sarta sabot Padugala nya hangge keneh bari nengkuban carehamna anu karasana asa bengong. Sakilat sidik kasupkeun jurusan dina gerakan paksimuy. Padugala likat malik ngabarengan gerakanana nyatana dua leungeun pikeun ngabenung panarajang lawan. Orok kaya atuh sidik rikat harita keneh ngolebat ka gigireunana bari nyamperkeun gerakan cade noktrok. Jeus. Ngahancap pisan kana beuheung Padugala ngagero. Tapi sidik raya ngaranjug oge kaget lantaran sakitu dua kali ramona ngagabres teh sarta karasana oge ngagabelebes. Ih, tapi teh aya tapakna. Ku kituna pikeun manehna mah make rada molhok oge. Puguh we ieu teh mangrupa kesempatan hade pikeun Padugala. Kalawan sakilatna keur manehna ngadiuskeun panonyokna. Cuk, kena pisan kana pali pisan. Aduh. Sidik ngagero teu beda ti dagor ku beusi bobot sareukat ya atuh. Sabot kitu dua leungeunna Padugala rikat ngalonjang. Karawak punduk sidik benang ditewak langsung ditarik ka hareupeunna geus kitu. Hayak dua leungeunna Padugala dihembatkeun ka luhur. Kecret.
kana 2 tak sidik keur mata DGG sakitu lanangna didagor pale pisan. Ayeuna deui ditambah dipepegtak tak. Bade ngagerung teh ngarampoyak bae sidik teh beda ti nu ngareunteut. Bru manehna ngarumpuyuk leungit budi ilang daya tetela kasoran di jero pakalangan. Hayo gerak hoyah di sidik. Padugala nyorobok bari karawak sidik dicadak pundukna sarta langsung dijungjungkeun. Geus jelas maksudna mun teu deuk dibalangkeun tang teu deuk digejretkeun. Pugu itu merapna ka Mendi manu harita keur neungguan Jaka Santang lain deui ngaranjugna. Ku kituna ngagentak manehna nyeureudeg bari ngagero. Mantong geus kani aya jual asa. Cing, gunakeun asa kamanusiaan saeutik na. Kumaha? Kok atuh? Padugala bari ngabalangkeun sidik ka palebah Medi. Atuh Medi tadi nama deuk nyingcet tapi dipikir deui. Tada ting meureun sidik ngagebutna ninggang taneuh satakerna mangka-mangka harita teh kapan padungdungna teh di jalan gede anu tareng tong pinuh ku batu kora. Ku kituna ngagentak Medi teh ngagerakeun 2 leungeunna pikeun nyangap badan sidik. Kasanggapna mah kasanggap ngan bae pugu dibalangkeun bae dibarengan ku tanaga nu kacidarosana. Antuk nama Medi nu leuwih ripuh lantaran mana jadi kabawa ngagedebut malah katinihan pisan. Aduh. Ajar sedugala. Medi bari kusah kose hudang geus kitu digidig sidik dipanggul dibawa ka sisina ngareneng jeung Jaka Santang. Anu masih keneh ngarempre bari gegerungan ngararasakeun kanyerina. Beres merenahkeun sidik corelat bae ka hareupeun Padugala. Sakilat Medi ngaret heula ka palebah si Lukman. Ki Bariji jeung si Samsa bisi aya maksudan nu teu hade ka Jaka Santang atawa ka sidik anu memangna harita hasatna geus teu walakaya. Tapi percaya kasih pecut jeung si Ruyuk nu harita keur nungguan teh jauh. Piraku we taya hojana lamun seug dununganana aya anu ngarogahan. Deuk naon culaing gonyuk? Deuk naon? Make nyampurkeun ka hareupeun aing teh. Padugala nanyakeun bari ngahe. Nah make tanya dugala. Dek ngadagor hulu sia ada ngarti teh tahu lu sia anu sadek kitu teu aing dek didagor da nage. Medi nemalana heuras naker sanajan bari ngahenge tapi katempo pisan manehna rada keheulna aja. Pikirna geus nekat eleh meunang kumaha. Ayo mau anyi kitu selain teh ka aing. Padugala nanyana estu ningoana ka. Mantang lobating kade di longga. Tenguntuk mah atuh aing kasia moal nyake kudu nyang hareup atuh. Hayo nama. Tah aing sangareup manusia. Gerak katrukeun pangabisa sia teh. Coba ku aing dek diicip-icip. Nah kira-kirana naon hayang apal eta tah. Medi kitu nanti katakna teh elege-elege. Oh, setan sia dibebekeun teh sungut kueh ku aing. Padugala anu amarana jol-jol ka Medi sebut bae manehna ngadiweskeun beureum. Medi ngagentak luncat ka nyigir bari nyebrotkeun siduna. Ku anjing sia. Padugala nyorowok bari nafsuna beuki ka gira-gira. Puguh beungeut manehna mokot di sidua. Mantong kalaka gogorowakan dogala. Cing era deui atuh kutangtungan. Lain bolon sia teh. Eta namokot dina beungeut. Giginya. Medi nyeleceh bari ngahihi. Aja supaya marah lawana beuki muda. Setan pulang sia. Dipojar sia ku aing. Disasaak sia mah ku aing. Padugala bari nyuruduk deui dina gerakan Gajah Meta. Pangaruh nafsu amarana anu geus teu kabisa dikadalian deui. Tindakanana teh jadina mawur teu puguh. Memangnya ieu pisan nu dipiharep ku Medi oge. Lantaran manehna geus boga kayakinan yen moal tahan yang hareupanana kumaha we Jaka Santang katut sidik. Kapan geus kitu kabuktianan. Udah kalahnya capek dugala. Empek. Moal berat-berat gerak tewak jawak aing ari bisa mah. Coba. Abokan Medi matak nama amarah dilawan bari corelat manehna ngajauh. Motong acung-acung sia yang harus ka aing sadar. Iya. Padugala awakna bikin ngagidir beungeut eucing mangwera. Saules jeung mata anu ngagidur hurung sorota matak sombet. Cek dewek
dewek dulu ari bisa mah. Medi bari taki-taki bikin uncat sabisa-bisa manena dek main atar. Lantaran lamun teu kitu paur katewak piraku teh dikebot ku Padugala. Oge mun peureupna ngajebrot teh kana dada manehanana geus bisa dibayangkeun ti ayeuna keneh kumaha pirasaeunan. Padugala dulur barani sakali ieu mah ngapedeb tapi hari matana mah tetepnya gedur. Amekanana semu-semu ngorok. Dupikeun Medi mah kudu leuwih hati-hati bisi kapalingan gerak. Bodar hion. Padugala ujung-ujungna garo bari badana ngaplesat. Sedengkeun peureuk patuhna geus mancodek ngapejadikeun dada. Tapi Medi cukup cingceung sakilat manehna ngacorelat sarta langsung ngolebat ka gigireunana. Sarta teu antapora diceprot manehna nyiduhan deui. Ari ceprot ari gurubug teh Padugala. Teu beda tinu diseureut di kalajengking. Gerakanana ngaradak-ngaradak. Sabab aya nu nyemprot deui asa dihina. Bau nih ngakan jengkol saja. Padugala ngagorowok. Nyarekan bari ngagentak lungkup banget nah. Lebih-lebih silakan teh ayeuna mah lantaran Cidu Medi teh rada cepel-cepel. Bangun nu hayang bukuran. Sabot Padugala papukis meresihan banget nah. Ya antapora dengan cedak pae banget Padugala teh dihancak ku jurus totok. Terus aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.